net. Aing nu gelo lain gitu. Menikenaheun teh Aduh ampun. saha tuh. Aing juga aing belencuk. Aiteun Aya nu hayang nanyaan. bari kada klit. Arjuna kaula kumaha? Kene antep si Bima. Da moal bisa hudang deui engkena oge bakal paeh ku sorangan. Heeh. Hiji tanu bakal jadi gangguan teh geus eureun. Atas teh aya. Ngaranna si Bima. Laras. Lanjut. Heug atuh kitu. Lanjut. Leungiteun kamanusan Aya. Teh nopi. Sira fitnah tur pangrina dunungan utang atuh matak tugeuna Aya. Apa nawulan? teka urek tumanina tewale menang musibah tewale menang musibah Aya Pak Haji Nur Rahman. Aya. kumaulah kana kadar sifat mah usailah sekengeng musibah sasara mugi sing aya panjinglar dunungan mugi sing aya panjinglar Si. Eling ka alam wiwitan paku matri Aya. Aya. kamalinahan jawang ka alam wekasan pasti mau kalalanjoan mun dirup sewang-sewangan lepas dina sabengketan pauyut pusan sobangi kasenangan tangtu nyorang kahancuran Aya Pak Suwarto. sangkana wujud harapan asap elit makmur dina keadilan bajuang gula ijiran pilari ridho pangeran kurang rajang pangwangunan rempuk dukung sawuyunan
Agung paparwite sami rempel gotonge rempel sami pang-pang sekar mekar ing galihe galike pandele si pandanarum banglus lampahipun Duh. Arjuna panengah Pandawa kairing Senopati ingalagati nagara awu-awu langit Duh. Leres. sareng sena ngarubuhkeun Bima anu kiwari cocorowokan dina emal dina letak teu ditolih ku Arjuna ku tega-tegana ninggalkeun rakana anu kusai-kusai dina emal tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga sareng Dawala di perjalanan Duh. Leres. bade dedeheus ka puseur dayeuh Amarta ka Yudhistira wireh Semar Badranaya nuju teu damang wales parantos sasasih lamina Semar kiwari ukur ngajoprak ngan ukur empes-empesan napasna keluar ka jero ya Kang. bade ka puseur dayeuh dek nepangan dunungan Oh, akang teh bade ka puseur dayeuh. Maksudna kadunungan. jadi pati-pati Bapak maot oge dek bebeja heula we kadunungan bisi nganaha-naha Nya atuh akang. Nah bapak teh kunaon di akang? parantos sasasi Bapak Semar teu damang Oh, bapak teh. ayeuna teh dileunggeus ripuh pisan ngan emak we nu nungguan teh Oh. Nah, merita aya wartos akang teh. si gareng ka itu ka Sekar Mume Sumohon. Ya, karamana Mak Siti Ragen sumohon. Ya kitu dek men tapi ubareun susu dewek di kadunungan bebeja bisi maut isuk atau pageto ih atuh kantenan ngaran-ngaran heueuh aya bebeja mah dewek bisi di tegor nya bisa dinaha-naha Kang teh dek minta dihampura ka unggah jelema we bisi dina sajeroning dewek papangih pika geuleuheun pika keseleun nya urang salin hampura we Kang kaleuwihan basa Semar sumohon minta dihampura ku sararea ih sami-sami Kang sanaos ti abdi ge bisi diparengkeun maot isuk atau pageto laras abong da Yusua mah teu apal atuh akang Ya. sae Kang sae kitu teh mah ngandek nyimpang heula kayaknya ka pamulihan ka pemulihan ka sahar ya Kang di pemulihan Aya hiburan. kawas ka Bapak Haji Nur Rohman oh ka Apana Wulan oh eta teh eta lain akang mah bisi diparengkeun Bapak dewek maot nya bisi teh boga keur sedekah dek minta bawang dek kadinya we nyuhungkeun telur asin mah aya ti Pak Uyut alah nyuhungkeun atuh kadinya Kang di aya halodo rek digenti ku usum ngijih teh dek sok serang batuk ih nya kitu akang nya perubahan cuaca perubahan cuaca kan teh batuk teh jeung flu ih gagalaksan kaanginan teuing urang dek teh euy nya tantos satori akang bukan teh lain eta masjid nepi ka agreng gitu deh nepi ka agreng gitu Kang resep ninggalna ge kulan megah masjid teh euy sumuhun atuh Masjid At-Taqwa takwa samiliar langkung akang teh eta teh swadaya masyarakat murni sumuhun kulan murni disarengan ku sedekahna bumi kantenan
sedekahna bumi nyukurkeun ka bumi ka cai ka angin ka seuneu ih kantenan anu geus mawa hurip bahuri keur urang sararea sebagian tina tani di dieu makang teh da puguh cikal bakal teh ti dieu nya urang teh heueuh tina 4 unsur kantenan urang teh kedah nyukurkeun ngaran-ngaran syukur ka Allah teh da Allah mah teu butuheun oh kitu Kang da lintang ti urang anu bararutuh manusia anu bararutuhnya Kang ngan di mana meureunana heueuh geus tiasa laksana teh tangtuna oge kudu syukuran oh lar abeh teu panggih jeung ajab engke ka hareup ta eta ai nyukur carana syukur kumaha we rupa-rupa rupi-rupi tatenya Kang aya anu nabuh wayang aya anu ngajakatkeun sabagian tina hartana oh eta teh syukur keneh oh sarua eta oge aya tina doa nya Kang kolaborasi laras wayang kembang api oh rupi-rupi geuningan Kang abeh bisa kumpul sararea lempeng jeung agama nyata tiasa silaturahim silaturahim man ahabba ayu bisa tolahu fi rizqihi kumaha teh wa ayun insyaallahu fi asyarihi fal yasir rahimah laras naon jadi saha-saha anu resep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin amin mudah-mudahan urang pamulihan sadayana cing arageung milik paranjang Yuswa amin heeh amin akang tah kitu euy sae teh kula ngaliwatan pagelaran wayang hiburanana nah tangtuna oge tongtonan teh ulah jadi sing jadi tuntunan ulah jadi naon ngaranna teh gogonyakan ngungkul tapi cing jadi tungtunan laras ulah jadi panyarewedan sono ka urang dieu aduh atuh kantenan kasetna we VCD nu geus nepi ka dieu teh dewek mah kakara ka dieu je ai PCD na mah tos dugi ti ai sugan teh teu jauh tepi keun ku jauh na mah eta jalan ruksak aing lamun aya nu reuneuh teh mau jugjug borosot teh ngajuru atuh anu Jawa Barat Jawa Tengah atuh akang teh ieu teh benten provinsi ya pasti we tebih ulah ngaran-ngaran Jawa Barat Jawa Tengah heueuh oh da tebih atuh beda provinsi tangtuna oge urang teh ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana ta eta bilih beda cara hapunten sareng akang sumuhun panai ti dieu kawetan mah pan wayang kulit akang teh dapat urang dieu ayeuna nanggap wayang golek wayang golek jadi reueus akang teh ih kan tenan tapi dalang entus oge ti tegas sok make wayang golek ayeuna mah ayeuna mah oh nya di dieu teh kulan sok naon urang hiburan heula lanan oh hiburan mah ada urang mah fungsina ge hiburan heueuh peryogi hiburan ngahibur warga masyarakat pamulihan sabudureunana kacamatan larangan Kang anu nuju sedekah bumi sumuhun kanu nanggeuy lemah cai di dieu etang-etang ngaruat teh penting ieu sumuhun sae cing muga-muga hasilna tina ngaruat teh cing kararuat kararuan karuat imana karuat takwana karuat bisa ngarawat dirina sumuhun nya laras cing bisa ngarawat persatuan jeung kesatuan ngarawat rezekina anu ayeuna geus kacontohan geus ngawujud jadi masjid sumuhun ieu masjid jadi ciri nu mandiri ciri ngawujudna kesatuan jeung persatuan laras jadi rakyat di pemulihan mah geus bisa ngawujudkeun masjid kasaksi ku urang nya kasaksi ku sadayana hibur ku urang laras tah di luhur oge kitu cing bener-bener ieu mah didenge-denge dengan para sea di luhur teh kan siri cokelan kesalahan eleh keneh ku rakyat pemulihan geus bisa ngawujudkeun cirina tina persatuan tina gotong royong teh geus ngawujud jadi masjid anu agreng jadi sejarah cacak di kampung ya bari sadesa akang teh manya nu di kota manya euy piraku teh era aja ngan ribut-ribut jeung loba di demo deui kantenan bener heuh sok hiburan dah mangga hiburan mah naon hiburan akang kiping naon menta lagu dek
nya sok atuh ngenta lagu mah. Lagu hayang Bang Bung Hideung. alah Bang Bung Hideung akang. Bang Bung Hideung dek sok aya Naikeun kana kukupu pantes. naik kana kukupu. Alah asa Kade cocok. ulah naik ojek, naik kukupu. Asa cocok jeung daerah teh mah. Cing Neng Nunung kan sangakeun ieu ka CS nu aya di dieu para panitia. Para panitia Bah Yuyud Buser aya di Polres Brebes. Polres Brebes. Ngiring arwah Bapak Kuwu Madris. Pak Sekdes Suwarto. aya. Bapak Siswoyo ketua. Bapak Haji Didi Benahara. Tenan. Bapak Tarsiman. Bapak Tarsiman. Bapak Haji Nurrohman. Laras sesepuh. Apa Nawulan. Apa Nawulan. Mama Kirjo. Kirjo laras. Pak Darto Kesra aya. Aya. Mama Ajis aya. Aya Mama Ajis. Bapak Reja. Sumpi. Pak Nadi. Pak Rodi. Aya sadayana. Pak Wastam. Pak Wastam. Para Pak RW Sunardi aya. aya. Bang Mamat. Bang Mama. Para Bapak Subad. laras. DPRD Brebes. Brebes Sumpi. Kang Asep Eyet. Aya. Sareng Teh Nopi. Sareng teh Nopi. Nuhun kagegelanana katampi. Para RT, para RW. Oluh dulu itu urang Jamasi. Wow, Urang Karang Semung. semua. Urang Buara. Kama. Kama. Dukuh Palatar. Aya. Karang Bokong. Aya. Sinang Jaya. Aya. Cikosa. Aya. Ciseureuk. Aya. Cikiih wos teh. Lain eta ku apal Kang. Ciki jeung Cileuhan. Cacak di Jawa Tengah rarapal sia Kang. Deukeut ka situ malah hayu di dieu nya. Laras. Oh, urang Salem aya nu ka dieu. Aya. Kalem Aya tuh di Pengker. Alah, sok ah. Bang Bung Hideung Neng Nunung. Ya, geragorowokeun ibu. paring ayeuna neng pipi. Bejana cenah Bang Bung Hideung teh aya jerawat. Aya. Keur beger kata engge nyaho. Eta teh. Beda da montok ayeuna mah. Ya. Bager pamungkas. Amui. Menang tiba jajaran Menak bungkul ngimu. Bambung hidang Asa barararas. Barangan ku abdi beli. Amui. Lahang bari dianggo kasuka gali situ pinu gara-gara Bapak Haji Nurrohman Soloyo. Aya. belum Pikawati rencang. bebendun sareng bebendun menggati salira juag awit teh pengajul buah
lantaran gitu seorang beding luhur megang Ayah Pak Jokowi. Ya Allah. lepat saat gerang Bapak Haji Didi Payuyut Musa Amuing. diri abdi Mama Kirjo gagampa ibarat kukupu ibarat tanangan kayak beja arewos beja di taman Kaloyong. ibarat kukupu ibarat tanangan kayak beja arewos beja di
pamaredogan atuh. Eureun saya Yahudi. Ulah pamaredogan mesti kena kana masjid. Ulah pamaredogan kena kana bawang lebar murah. Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipaehan ku si lain teh. Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain. Nah aya kitu Yahudi dina hate urang. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Naon hartosna teh? Kulu di dinya teh jama teh. Eta teh. Jama teh sarerea bareng kabeh. Oh, eta jama teh. Jadi ka sakabeh. Sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Oh, kabeh oge bersih. Seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Anu teu dipelak. Gedena teh meuni leuwih. Bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak. Oh, eta teh. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih, inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageur. Sing cager. Ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. Naon diantarana? Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Oh, eta teh. Bakal leuwih kandel. Eta teh. Oh. Murukan teh. Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. Goreng miheulaan halus bener. Bapak Tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. Kasaha muruhkeun. Lumatak mun anak hayang jadi soleh, mun teu bisa kadidik ku inung bapa pek sakolakeun jeung pasantrenkeun. Oh, nya. Lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. Oh, gerak giringkeun ka kiai bener. Bener, Kang. Sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas Anu handal teh. nu handal. Bener teh. Moal sia teh kopi we cicing nganan. Inum we ku si lain kanya. Tong dicarekan Kang karunya. Nu saruanya usaha jeung aing. Sarua teh jeung urang usaha teh. Ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. Naon lapangan kerja diantarana? Apaan itu tingali? Naon? Ngeunaan ekonomi Dagang. anu jualan loba ngajajar. Anu Apaan eta teh milu hirup? Oh bener. Teu saeutik ibadah teh. Ibadah gede nya Kang. Heeh. Bener nu uca. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. Anu jualan bener. Ibadah gede ieu teh. Laras. Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu. Kumaha? Nya Oh. ningkatkeun perekonomian rakyat. Dia nya melalui hiburan wayang. Hiburan wayang pan Tenan. karasa urang ku sadaya. Alah maralak aya hujannya. Bagus ya. Heukeun bae barokah teh. Barokah.
Diarep-arep ke tukang tani itu teh. Diantos-antos. Diantos-antos ku sarerea apaan? Ngomong ku ahli tani mah. Ku ahli tani mah nu rek melak pare heueuh. Pawang kacebor. Pawang deui. Oh Bener. kene da usumna ayeuna mah. Geus waktuna. Heuh. Da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun. Laras. Siap-siap Sakitu oge. Namurukan. Hujan ngiuhan heula. Ngiuhan hujan mah. Nya. Alah, akang aya nu ngecep eta Da teu jadi matak atuh. Aya saha? Apana wulan? Apana wulan? Apana wulan? Alhamdulillah. Apana Panitia wulan? nuhun, apana wulan? Di Bapak panitia nyecep, Laras. nyecep Nyecep ka jejak akang. kaluhur haruna sira nuhun. Ya bisi bade akang ka pusir daya eta Alah, ongkosna. boga ongkosna ieu euy ah. Bisi bade ka pusir daya. Nuhun apana wulan ti Bapak panitia ieu ah. Laras. Mudah-mudahan panjang yuswa ageng Amin. milik. Amin. Heeh. Alah, Namurukan teh. painganya panas di tadi. Wah, Heeh. bayung yang Paingan panasna teu katulungan. Di burang keneh tadi harudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya. Aya. Heeh. Ka- Ai suka teh jauh kieu Ayub aduh. Aya Pak Ustad Ayu. Pengalaman teh anya. Heeh. Pengalaman nepi ka kieu yeuh. Oh, pengalaman urang we. Heeh. Dari akang. Alah. Pengalaman abeuh nepi ka kieu nya kan. Mudah-mudahan saeutik hujananya Nyawa mugi-mugi we ulah maralake wungkul gitu ah. maralake buku. Ngene da aya wengi enjing. Mun isuk pek cing gede. nemean nonton akang di urang dieu. Gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit. Ngalegaan dek. Puasa moal marala kena hujan. Jeung ulah bocor. Atawa syaratna teh newak anak bangkong. Di kumaha akang teh? Gantungkeun luhureun panto. Oh. Geura pek moal turun. Nya bangkong. Nya moal bangkong mah. Heeh. Dari gantungkeun dari hujan mah anger. Hujan manggernya gebret. Eta mah ngagantungkeun hansip. Eta jangkrik muni ngeleketek ke kain kana tonggong kana suku. Heeh di dieu teh loba Kang jangkrik. Heeh lah. Jang, Kang, urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun, sumuh. kantun ngamakmurkeunana, Amin. kantun ngamumulena. Kamu mulaina. Nya tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub, Dr. Anes Ayub Laras di Kuningan Lebak Wangi. Lebak Bangi. Sering ka dieu aja. Masyarakat secara rumping tadi. Iya. Dr. Haji Ayub. Sumuhun. Hah? Laras. Kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes. Parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat. Menang nyaring rakyat teh. Kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina. Sumuhun. Dina, Nya dina waktu kampanye teh. tadi mau dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina. Teh. Lan gitu tah. Laras. Buru-buru heulakeun jalan yeuh nu kurang nepi ka ruksak ieu duh. Ngerakeun Sarana jalan makan. Sarana. sarana. Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak. Wah, dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah. Ka dieu. Oh. Bapak Haji Nur Rahman, Laras. jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ah. Heeh. Kapakubu matris naon. Kapuyuk pak pokau madris. Laras. Iya. Nuhun ah. Yang Bulan. ngegede aja hujan teh. Tuh. Heeh. Elah sok jangar nek ka kahujanan teh.
nya tukang da jelema kurang sare urang mah. Lain ai di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit. Ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun. Si horeng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa. Biasa. Palalinter urang dieu mah deuleu. Sunana sae. Oh. Ai Jawa mah pogo. Wilujeng daluk lan wilujeng midangetkaken lakon ingkang menika. Sugeng daluk. Sugeng dalu apa kage mah? Buan Minang. Ngan ai di Jawa Barat memeureran ku A. Wah. Ai Jawa Tengah mah ku O. Oh, bedana teh kitu. Surep Doto Pitono handenggi kang kae koa di Doso Purwo. Raden Naryo Brotoseno Morojo Morokononon Kolor Morosot Doso Nolol Alah nong tot bool. Alah Bedana teh ku unggul. Bahenol Bari Bolotot. bolotot, bari nyemplong. Ya gitu jang. Tahan, bari nyemplong. Alah Eta kabeneran ieu waranggono na aya waranggono. waranggonona kedua mau di Jawa mah baranggono. Oh di urang mah sinden. Jawa mah baranggono. Oh. Ah wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal. Di Tegal. Dalang Mantep Sudarsono. Nya besok Bapak Dalang Anom Suroto. Nom Suroto. Joko Edon, Edan. Dalang Jahaho pan di dieu. Oh. Ayub, Ayub. Ayub mah kudu. Bayu Aji. Dalang teh. Dalang. Oh. Kamari aya dina TV ini Bayu Aji. Bayu Aji teh. Lalakon kumbakarna Lena. Nya. Yang Bulan tak kitu euy. Urang ngadoa peuting ieu nya. sae akang teh. Mudah-mudahan paranyang Yuswa arageng milik dina tani na cing langkung mucek ieu kapetik Amin. hasil kala buahna. Amin. Kaala buah namanya. Cangkangna piceun. Alah. Loba CS na nya si Cepot mah di dieu. Wah, di dieu mah Kang. Akang mah loba baraya. Ngan ai di Jawa Tengah mah Jawa Tengah, Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh. Bagong. Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah. Gareng teh cikal. Tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna. Tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho. Nya. Urang ge lahir akang teu apa. Tah kitu euy. Ciri khas. Mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten. Amin. Bilih beda cara sareng urang dieu. Ya, beda koki, beda masakannya kan. Ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana teh apaan heuh? Oh, sumuh. Gitu. Alah. Yang dewe keur ngigah heula sakedeung ah. Sok atuh. Gera disalin. Salin heula sakedeung ah. Salin. Gera salin ngara rada gaya. Beda sok buru-buru atuh. Salin lalaki pada teu mode awewe. Tadi dicecep ku panitia. Nya. Pakai meuli baju. Weng. Nya. Aduh. Meuni gaya iki si salin mana. Nya kawas banar bawah. Tah karpia tah. Anu penting mah urang mah hiburannya heuh. Hiburan we. Heeh. Segala rupa oge. Ai tanpa hiburan Awas. Kade leueur. reueur. Leueur make karpia teh ari hujan mah moh. Omat ah ulah teh dikenangan ah. Nah, Kang palai dikenangan gitu. Ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era. Oh nya. Ulah gitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu. Nah, Kang palai Bisin dikenang. ku Pak Haji Nur Rohman. Ah, tukang tenan. Nya donatur ieu teh Eta teh. pangageungna. Kacan pakuwu pan. Can pakuwu. Kapana wulan. Apana wulan. Wah, sararea para pemuda, para pemudina Nya. istuningan
rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan. Gotong royongna teh bener Kang. Jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejenna. Sumuhun. Dina sagala widangnya bisa ngawujud. Bisa ngawujud. Pangwangunan anu sakitu megahna. Sakitu wegahna. Heeh. Kantun ngamumulekna. Masjid At-Taqwa. Ya, kudu dibayar ku dewek. Lain. Da atuh ku tukang kenang teh capeun. Mayar ieu rek ngegal teh. Kudu tar. Oh, saha atuh anu digawe teh capek. Dage. Ai digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana. Kudu aya buruhanana. Sabaraha sabelekukna? Sabalekuk seperti oh, apa dina Jaipongan mah aya belekuk, aya bangpong, aya bangpak. Mana nu kapake? Udah kieu bangpak, tulak bantingkeun. Mundur. Maju. Jaipong, blekuk teh kitu. Blekuk. Tah sabelekuk kitu teh sabaraha teh? 20.000 sabalekuk. 20.000 sabelekuk? 20.000 sabelekuk, 2 kiloan bawah. Oh, sakitu? Nyata sakitu teh 20.000. Lamun 2 kitu 40. lamun 3 kitu 60.000. lamun kitu na ngarecek Atuh kumaha loba ngabelekukna. Kari ngitung paneri. sok meuli dewek Sabarahaeun Akang teh? 100 ribuan. Nah, saya tik-tik teh ngitungan 5 belakukeun meureun. 100.000 teh 5 belekuk. Ari 5 belakukeun atuh. Da moal karasa juga. Oh 5 kitu. Heeh. Oh lamun ngeunah tuluykeun. Gede duit Bapak neuri, oke? Boleh. Cobaan. Lin. Bere 5 belekuk 100.000-an. Lumayan yang meuli bawang. Nah teu kudu meuli da ngagarantung. Beri ogot. Sok 5 belakukeun nih. Siap, Kang. Dulang kandi. Mundur, Mundur. maju, Maju. Sing-song, blak sing-song, blak sing-song, blak. Gus. Naon siling teh? Gus. Hantem ya tuh. Beli lagi pan 100.000-an jadi 5 belakukeun. Or apan dina MOU Naon? Memorandum of Understanding Naon dina perjanjian? kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun. Teu bisa. Duit paneuri. Kudu perjanjian. Nah sia teh meuni blon. Kudu perjanjian deui da can diteken. Dasar idiot. Idiot naon da urang mah teu lumpuh. Alah. Geus ngaborong aing Apa goda ieu mun ngaborong mah? Ngaborong meuli 6 jutaan. Sok wae. 6 juta teh sabaraha belekuk? Ya 200 belakukeun Akang teh. Anjir loba ceuing ngacueun. Wah, mending cobaan. Moal kana cangkeng gitu. Paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing. Kan bae daya nu gas. Meuli 6.000-an sok Sok 200 belakukeun. 200 belekuk. Oh sok sia. Dulang kandi. mundur, Mundur. maju, Maju. Blak sing-song, blak sing-song, blak sing-song. Tenang da lobanya. Kudu make gaya tuh. Aduh. Alah. kunaon, Alah. Mata kira pula Leuleus popohoan. cenah tuur leuleus. Aja pasti. Mata kira pula popohoan kayak gitu. Alah. Oh tuh kuning alah. Alah. Alah.
borokan teh kumaha. Oh, hitung-hitung mah pene hujannya. Oh. Ini pemajikan mah antep. Alah. Oh, itu si Sayub nyiksa teh. Waduh, nah nyeret ke beng-beng kawas wayang kulit. Tapi kan nyempring gitu mah. Oh, wayang kulit kieu nya kegigir. Mula lajona ti hareup ti tukang. Wayang golek matakan ti gigir. Bebas dilihat. Bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon. Oh. Se. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena. Aduh. Kalau tiri tukang. Nuhun kali jabrik ah. Kali jabri kali pada gua. Nuhun Sunan kali loteng. Alah. Sok ari gegel teh. Sok ah. Sok yang wani. Pasti anak alas ya Kang. Sihan parfum kayaknya mawati. Mararajeng usaha nanya urang ieu urang pemulihan sadayana. Amin. Pararunten ka urang pemulihan sadayana sing aya wilujeng tanya. Kureos dunungan buat ketapang Kureos buat ketapang Pakai nak punya tadi gitu. Abdi malim ka Bandung, aduh alayang oyoga Korean wae. Abdi malim di kantor oyong di Serengan wae geneuh. Oyong di Serengan wae. Suku kena batu dulu. Oh, udah jalan dah wayahna. Ai sugan teh teruk sakieu jalan dulu. Ampun. Kera salin deui kayaknya. Aduh. Kera salin. Loba cacing, jalan teh cacing. Cacing naon? Cing juralit. Cing gedebut ya kan. Cing gedebut. Alah. Kan bae geus kaul makang urang teh. Ras inget ya ke Bapak Semar teh damang. Oh nyata mentak. Cepot. Leuh, saha? Ulah kaget pot. Alah, dawala. Naon? Aya saha? Juragan Arjuna dulu itu. Mane la ilaha illallah. Omuing. Nah haturkeun sembah bakti sulah.
nuhun pot gening maneh aya di dieu nuhun ulah mana eta alah Gusti aya dunungan aya Bapak semah kapihatur dunungan aya Bapak nuhun dawala Bapak Jokowi manawi teu aya Bapak Jokowi leret atuh suga teh lain gawir sakitu lawangna pan alah deka mana maneh abdi teh bade deudeus ka itu ka puseur dayeuh kebeneran atuh bisa tepung di dieu sumuhun brad dupi agan bade jengkar ka maneh teh dek nepungan bapa maneh uluh uninga ti saha brad naon ieu manawi teh aya wartoseun saleresna pun bapa teh teu damang brad Bapak maneh gering nuhun lan parantos sasasi pun bapak teh teu damang panyakit naon ai kawitna mah hareeng bisul beuneur lami-lami gegerungannya dugi kaki warige atuh ada tukang beri tadina lami-lami tipes lami-lami panginten tipes terus di lanongan eta ge ku abdi teh wah ku sagala rupi lanong teu aya sing teu aya nu mampu lanong oge sagala dibantun ku abdi teh ka dokter ka puskes nya da sia salah dari dibawa ke dokter hewan pokoknya disuntik ka rumah sakit jiwa tilu balikan bilih kakandungan bulan di parios ku bidan dapat patuanganna teh ngabereuhan bapak maneh teh nuhun bulan pilih kemar budakna teu apa kaula bapak maneh gering ngan anu jelas kaula teh aya kaperluan ka bapak maneh saya atuh kula da kantun sabaraha jam deui ti dieu mah karorompok ulah ayu teu nanaon urang tepungan ayeuna sae ayo pot nah aya ku kabeneran Semar Badranaya tokoh masyarakat anu diajen pisanku warga masyarakat ayeuna teu damang ngadinten nu ngalayat tereureuk hasil tina kasaean ka masyarakat kitu kayaanana alarasan rine nu ngalayat parantos teu araya leres Semar Badranaya ayeuna mah parantos teu lebet cai-cai acan empes-empesan ngan ukur napasna nu kadangu doh ku garwana leres parantos teu tiasa sasauran parantos kakonci ngan ukur gular giler socana Dewi Siti Ragen anu satia kacaroge anu ngamong-mong sasatna ka ieu Semar Badranaya leres Semar ku ayana teu damang teh kembang-kembang ngiring layu dangdaunan pon kitu deui malah katebak ku angin leutik dangdaunan cinggarupai jiga nu ngahiap ngahayu-hayu deh hayu mulang pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang leres atuh ku kituna ieu alam lir leungiteun kudu kasaha jeung kudu kumaha wallah leres kitu kayaanana
Sampurasun Aceh saha kaula Arjuna aduh tobat ting mangalingih-lingih kaula nu semakaturan rawuh kahunyuk pangrasa pangaulaan nuhun Aceh tingali pun lanceuk kaula nun nganukur empes-empesan parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangrasa Kakang Semar Kang ieu kaula ye tiasa ngawaler aduh panyawat naon Aceh anu mawi duka kaula nun pangrasa penak sareng pun anak astra jingga sareng dawala di jalan bieu kudu kumaha kaula nyaritana Sembah hatur mah nuhun jang penak di mana sareng dunungan di jalan kalau resan mereka dieu Pak ieu dunungan teh aya ieu Bapak kajeuna mah jang geus teh lebet cai-cai acan Bapak maneh daya geus kumaha atuh abdi diuk sabar jeung tawakal cenah apunten tina sagala pihak kalapatanana pun Bapak lan dina salebeuting ulun kumaula tangtosna oge seueur lepat nabatan laresna dihampura pot Ma ya abdi nuhun jang tingali Bapak maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita Pak teu kabujeng abdi meser martabak teu dugi ka kota Pak Bapak teu bisa jang teu bisa nyarita hapunten Bapak abdi hapunten dunungan hapunten kalepatan pun Bapak dihampura dawala muga-muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak patahunan widadaring turun mandi lumungsur ti kahyangan langit kuring langit
waringan kari ngarangan Gusti rumasa diri gagapang ngagadapang alam endah kagungan Gusti Gusti kiwaring gunung Balestir nutingan saah jeung banjir ampun Gusti ampun Dedehatan ulangitan kan papat kaburu tamat seteng sari mamanisna kandang tu kasorang deui paribasa nempus mega hayang tembus kadauna jumerit maratan langit neang asih nuges leungit wis kena bikin pinasti wis kena bikin pinasti kersayang wedi mapak bahya kena lara ya kena lara ya kena lara buku layar neang mana ese pisan kergantina kumaha wae atuh agan pun bapa teh da lanong sadayana oge terus dilaksanakeun parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong boh lanong kampung boh ti dokter kulu bawang sakintal ku abdi di kulu mainnya nu gering siapa dia ngecoe sama beak nama ku akang ieu teh kumaha mimitina kawitna mah panas kaula nun pangersa lami-lami manawi teu moal kateterasan ulan kawitna mah kahujanan teteh ulan sugan teh pilek teh wungkul aya-ayeuna kateterasan bilih pun bapa enjing pageto ulan ai parantos ka uninga mah abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan mudah-mudahan we atuh cing kararuat kulawargana kabeh ulah milu gering anguran singa doa sabab ku unggah jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu ulah gering sararea tapi loda mah kaula nun bakal kaalaman sumuhun katerangan ge parantos ngawartosan kulo nafsi dai katu maut dah naon Kang yen sadayana oge bakal kena kuruksak nya teh maut teh tenan kulna teh kul jame teh nyan teh eta teh sakabeh iya
takut kituna memang ieu teh geus jadi biasa tapi saha nu teu melang saha nu teu cinta boh aceu kacaroge boh anak kanu jadi bapa da kaula ge baheula memang ngalaman beres malah kaula mah keur leutik keneh keur burei keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama nuhun Gusti Panu suwargi ulah muga-muga we urang asta jingga dawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot nyaeta anu bisa jadi kolot tauladan jadi contoh kabalarea Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam wallah mudah-mudahan itu sanajan bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat can aya kuciwana nuhun ulah mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana kitu ulah tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayat nu gering da teu nyaho gering teh kaula teh boga maksud anu tangtu aceuk astra jingga dawala cing apa ieu nagara amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu sarakah luh jalma-jalma nu biadab saolah keur demam itu budaya urang tereh kalindih ku budaya-budaya deungeun alah mudah-mudahan urang tiasa mertahankeun anak ulah tapi kakuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang kajaba ti kudu make teori ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula elmuna dek disadap ke di mana geus disadap elmuna bakal nyaho kalemahanana kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana ngan ieu teh syaratna berat guguru ilmu teh guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana taina teh urang teh jadi ancaman maranehna carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna berat ngan sanajan bari berat ieu teh da keur kasalametan sararea keur kasalametan negara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema lho ngorbankeun maksudna teh kumaha lah nya kaula guguru ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema meunang motongkeun opat wallah atawa opat potong dicacag berat eta saha jalmina ulah saha jalmina saha kaula nu hampura ka sararea da ieu mah keur kasalametan sararea anu kapenta teh ceuk nyaeta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat. Luh, tobat. Gusti. Pun Bapak. Astagfirullahaladzim. Nah, nya anu borok di rorojok. abong hirup keurna teh semplek Tara kapalang aja jelema keur kieu. semplek ngejak Teu lepat teh agan, teu salah. Keur malabuh katinggang tihang atuh puguh we. sudah jatuh ke tenggang tangannya Cing Ridho sararea da puguh keur kasalametan nagara jeung bangsa. Jeung tibatan bapa maneh paehna mubadir. Ai kieu mah dipake syarat yakin keur bapa maneh bakal jadi ibadah. Gusti Nu Maha Agung dunungan kaula. Ampun kaula nun. Saya nama kaula heulakeun. Saya nama abdi heula kan. Abdi teu tega upami abdi hirup ninggalkeun bapa dicacag. Mending abdi heula paeh aya kitu mah abdi geus paeh teu nyaho meureun bapa dicacag. teu katingali nya Kang Dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan. Bang
bakal kaedanan bakal inget wae kana hate bakal bang beung meureun moal nikmat segala rupa oge ulah tangtos sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun bapa dicacag moal tega pasti kaelang-elangan sae keneh abdi heula we paehan guagan abdi heula we ganah moal tega abdi sakulawarga we paehan abdi teu jadi bayangan wae teu jadi bayangan ka abdina kaulah heula nulungan keun bae maneh mah pot ulah keun bae emak entong mak mah sawios abdi heula we mah dan ti ayeuna keneh abdi mah teu satuju keneh abdi paehan heula abdi teu terang pun bapa dicacag abdi teu ningali maneh sanggup dipaehan mangga ai demi nagara sareng bangsa mung abdi panginten ridho demi pun bapa beupeulieun abdi teh mulang tarima ku harta teu boga sae ku nyawa ora mi HP mah bisi teu boga suluh bisi eueuh cai pangalakeun cai bisi eueuh suluh pangalakeun suluh dewek moal tega abdi paehan ulah jang ulah keun bae mak entong mak aya keneh rama di Sekar Mume aya keur mulih ari abdi kudu balik ka mana keunna ku kuringe dituturkeun atawa kuring heula entong mending dewek heula mangga paehan heula we abdi tega lara tega pati tega lain kaula nurek maehan tapi imah pamenta maneh abeh kaula teu boga dosa sok gerak tegerakeun kategaan paeh ulah jang mah sawios mah kana ku kuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh dina katerangan natrat yen Gusti modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura inung jeung bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura emak ka abdi hampura bapa ka abdi Pak sanajan bapa teu tiasa sasauran tapi cepilna mah muga-muga cing ngadangu keneh ku jorojo imanah bapa ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi mangga mah hapunten heula abdi ngarepotkeun ka mak ka bapa abdi teh ngariweuhkeun muga-muga mak tiasa ngamparkeun hampura ka abdi dia hampura aja lah hampura deh euy sami-sami sok tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu Bapatan patah perlaya cang bulan 14 digenek di Malekme Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan mangga Bapak demi Bapak abdi Allahu Akbar tobat sastra jingga anaki mah hapunten sakali deui abdi mah dihampura aja tuh ampun ting dawala mangga sajajarkeun abdi kalah mak hapunten mak dihampura dawala da pamenta na aceu Semar Badranaya cepil nama ngadangu ku yeuna kajadian watak wantos Semar Badranaya dudu wong samanea ya hinggih lajeng kaluar nyawa tina ragana lingwang mukswa salirana lingwang mukswa salirana
salira muksuasa pisan aduh tobat teuing geuningan ieu teh salaki geus mati ajeg salaki kaula nun Kakang Semar parantos teu aya. Aduh, ampura Kang. Tobat, ampun teuing Kakang Semar tega anjeun. Hai kaula kudu jeung saha? Ajeug, kaula nun wayahna. Kakang Semar dek dicacak jadi opat ku kaula. Di leuweung dicacagna hampura dek di bawah. Aduh. Dewi Siti Ragen teu emut di bumi alam. Lajeng ieu nyawana Semar ngajangelek. Nepi kaki. Di mana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina sumuhun bakal ngorbankeun anu lian pangaruh jurig anu nyiliwuri setan Sumar mah kelong anu newo-newo deh leres gagah anjeun tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK ti pangeran yen moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna. Walah. Dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah. Cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Ma bener anjeun teh geuning istri nu sajati. Sumuhun. Kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran. Lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa. Dibabawa ku bapa sangsara ridho jeung ikhlas teu ngarasula anjeun bari anjeun teh anak raja sumuhun ulan istri soleh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager anjeun tobat teuing teuingan Arjuna nepi ka kitu-kitu najang anaki astraji ngadawala anak majang eueuh dunya kinasihan mak teh nyaah ka mararaneh teh jangnya ge ka anak sampeuran mak dek balik ka nagara mak dek minta tulung kumaha carana pikeun mulasara mararaneh bapa maneh geus dibawa rek dicacag jang kudu kasaha mak kudu kasaha minta tulung sampurasun aya saha wa istri satria kula saha kasampean ngaran kaula leres Dewa Nur Cahya Dewa Nur Cahya urang mana cing saeutik gedena anjeun teh kapepene kudu jadi salaki saeutik gedena meureun anjeun teh aya nyerep ilmu tinu jadi salaki paningali batin anjeun geura gunakeun saha cing ieu kaula hijabna eueuh-eueuhkeun cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula saha kaula nu sabenerna Dewi Siti Ragen watek wantos istri nu sajati saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge eces jentre pertela ngemang boled yen ieu teh salaki nu sajati nyata Semar Badranaya tobat dia aki-aki tebat ngaheureyan ka kaula
naonan ya teh ih pakai cibit letik sekarang anak korban deh kumaha tenang di dia diuk mah naonan ieu teh aki-aki teh geus heureuy teh kaluwihan teuing ngarerewas ngorbankeun jadi anak tenang kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rahman Rahimna sumuun can waktu nak maneh balik cepo dah eta bisa so teh nyawa na abus deui lamun utuh deui ieu wujudna beres he daging geura patepung dijeng daging kulit patepung dijeng kulit getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat waras teu maneh jati-jati teu makaning waras kalayan izin anjeunna cager maneh alhamdulillah eta ngulisik deui aduh tobat deui nuhun panutan calik eta we kulan nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung panu penting mah eusina leres ai aka geus hirup geus ari silaing paeh keneh Aya nu paeh nyonya jangkrik. monya nu paeh nawar nu paeh hayang bawang nya udang ajeun udang ja leuh mak Terus budak teh mak ya saha tanya ku maneh eta mak nu ka rerendengan gitu seperti jeung lain muhrim nya seperti nu geugeut la naon tinggali emak dulu emak rerendengan jeung bolon hayang kaberondong mak dawala ka mana bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang astagfirullahaladzim ka mana initna teh Arjuna teh ke apa jang nu jelas marek dicacak cenah keur syarat neangan ilmu kayak ari ieu saha ieu tanya ku maneh saha sling Wilujeng Tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana kaula jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula mak cepot tuduhkeun mah ka mana lumpatna Arjuna ku abdi rek diberik ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa nya ngan ieu abdi teh kaget nah emak bet rerendengan kieu muni jeung budak ngora muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mah ieu teh bapa maneh salaki emak jang caroge emak bener ai abdi paeh teh geus lila ieu teh cikene oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we pak mak numutkeun ti Pak Uyud Buser
penelitian kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ya. Bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi. Sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana. Di skenario ari kieu jadi nama Ayeuna Semar cepot dawala dipaehan mak kawin deui. Aya permainan mak jeung juragan Arjuna ieu. Ada main juga napa? Ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu. termasuk perselingkuhan ya mah. Sabenerna bakat tingku nyaah ka maneh. Nyaah ka abdi mah lain kitu atuh. Kumaha kronologisina pangna nyaah? Mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban. Nepi ka peuyeuh mak teh jang. Lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mak teh kapelet teh jang. Ieu teh maksa bogoheun ka mak ngan ku mak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga. Kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak. Nyaeta maneh asta jing dawala. Kitu mak teh kaleuwihan. Maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna. Jadi mak teh mung jalir janji. Da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab. Da kawin mah acan mak teh jang. Nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu. Ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora. Pada bulan madu bener. Abdi bade mios ti dieu. Moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu. Abdi geus se. Kaula we aku bapa saterusna. Yah. Moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti na moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang ini era Komo kasana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geget gitu. Nya bapak urang pasti ya sia. Leumpeuh Yuni sia teh. Yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh. Dumeh itu jelema beunghar. Sabab Semar sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Bener. Semar iku dudu wong samanea terus sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Tidak percaya. No way. I don't believe you. Kan bae teu percaya ka kuring mah. Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh
nepi ka tega ngorbankeun jiwa kunyaah-nyaah na ka bapa. Tapi kanyaah jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku bapa ayeuna bisa riung mung pulung deui. Ya, sia kapangaruhan teh. Putar lidah. Karek sakitu geus kadoktrin. Tidak akan gitulah. Dewek mah tidak akan. Tidak akan percaya. Bener Kang lah. Amuan sampingna Pan boga ciri. bapak urang mah boga ciri nu mandiri. Benar. Punten bade namun sinjang. Sok. Astagfirullahaladzim. Makan Bapak mainan bapaknya gila. hapunten nepi ka nuding goreng abdi wajar ja. Udon ya. Teu nyaho mah wajar. Luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak. Urang tenggelan Arjuna ku abdi ulah. Lamun maneh mawa dendam silakan. Mun init ka medan perang, init ulah dibarengan ku dengki, lumampah ulah dibarengan ku dendam, lumaku ulah dibarengan ku ujug. Eta hartina gugur memeh tempur. Ku antek-antek na eta jurig. Allah, cilaka kabongohan bangsa urang ieu. Wah, kebohongan Ri. Raja urang dek diculik. Ya, kumaha nyalametkeunana? Hayu. Anu rek nyurikna urang tewak. Bapak uningan ti saha? Culik rek tewakna. Dina sajeroning gering bapa lain sagering-geringna. Monitor. Tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet, nagara salamet, musuh bisa kausir. Gitu anyar celangannya nama. Nya dalin sagering-geringna cek aing oge. Percayalah ke bapak. Paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima. Ya. Da pisang nama keti kotok. Di pangbuburkeun ku age beak. Teke lagi. Si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah. Nya. Kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega. Ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu. Eta ngamonitor megang. Leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing. Wah, Heeh. Sakitu jak. Moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh. Kitu. Keamanan di urang kumaha cicingeun? Tenang. Ayeuna urang bejaan sakalian. Moal cukup urang teh kudu loba batur, hayang maneh loba batur. Kantenan. Mak, kaula nun, nah heureus cai mah. kerata tahar gitu. Maksudna bakal datang semah ka dieu. Nah heureus cai. Mangga kaula nun. Lah. Naon? Kapiting itu kulub. Da boga kapiting we ti saha, Bo? Rajungan naon je? Di mana? Anu dibeli ku si gareng teh geuning. Eta mah cocokan tina karet. Anu dibedol. Eta teh, Anu dibedol ku bola geuning baju. ngan lihat. Palingan dicook ku aing teh nyapit. Lain ku mati ketingalianan saya teh. Bade naon bapak teh? Urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu. Pindah ka dieu. Naonana biuk na pindah. Ka dieu. Pindah ada geus montok. Lah pindah ka dieu lah. Pindah lah. Pindah. Maksudna Gerak pindah. lajeng ieu Dewa Nur Cahya Tuh. meremkeun socana rap sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur dria. Catur araning opat. Dria araning angen-angen sir budi cita lan rasa. Iya ike. Nyaeta ngagupay. Ngagunakeun ilmu panggupai rasa.
nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opatku Arjuna Walah, iya inggih. anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung Beres. putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri Itu miri nutuk leuwih teh. nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Pak kadieu majuna nah jaradi jelema leuh Sing baru saleh. wah Star Trek teh teh Incun ini anu teh. Wilujeng Sumping, yap, Sampurasun, Rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh engke. Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak Abdi main teh lieur teh wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh liur kulujeng tepang deui mangga linggih aduh nuhun nuhun salamet maneh Bapak abdinya geuning nyaho apa we cenah tadi wilujeng tepang deui linggih cepot salamet maneh jan dawala salamet mangga linggih Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang. ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi Wah, ayeuna mah. Pak ya Loba nu kabelana. ieu teh Bapak abdi kabeh ari salira sarua nya ieu teh sadayana ieu teh salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan lho Boga teh jamuna Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di Bapak ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku Bapak ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong Bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur naon kan cing
Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan. Papat kalima pancer lain ngahaji. Dari rukun Islam. Dari langkah beragama ingis dumere pangga tungna abdi tebing melantai kirasana melantai hati bukan haji makirasana diri masing cariting dunungan masing emut berang putih Bayuyut pusat ngadek kejojonan teuing salira kedah di jari Gumelara di pawenangan kedah jadi pantrang mun teu gaduh pamadegan leungiteun ka manusaan leungiteun ka manusiaan serepitna dura pangrina nu tatu matak tugeuna cancam marica teu kaul rek tumanina teu weleh menang musibah teu weleh menang musibah payus mun silih elingan pantes mun silih tulungan tandaning silih ajenan du masyarakat manusaan Nur cahya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain ieu teh dewala aya keajaiban kieu Kang kieu babarengan jeung Semar teh derugi babarengan ilmu laduni teh ieu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu papat kalima genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu papat kalima RW 3 papat kalima pacar gitu lain jauh-jauh ke KRW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu
lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al. Dat hartina wujud, sifat hartina rupa, asma ngaran, asma af'al pagawean. Kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer, mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna. Doh eta. Wow. Si horeng raja THT. Oh, nyanya kameureun. Jadi jelema daek cocorokot kumaha hate, Jurungkeun ku hate. dijurungkeun ku hate. Bener. Oh. Montok jeung begang oge kumaha hate. Hate. Eta nu ngajongklokeun teh hate kan. Hate kusut nu jual begah. Wujud dek gerelut kumaha hate. Sagala rupa ge kumaha hate. Oh, cing jadi guru. Amin. Jadi ilmu. Wujudna kitu datna. Sifatna kieu geus aya parantos. Kantun asma jeung af'al kaula. Pingaraneun anjeun gumantung kana warna. Pingaraneun anjeun teh Sanghyang Nur Banyu. Nur Banyu, Nur Banyu. Waduh. Dupi kaula Nur Bayu. Nur Geni, Nur Bumi. Dupi af'al pagawean anjeun. Wayahna pangnewakeun Arjuna. Geramanian di pancuran Talaga Arum. Hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan. Sabab eta teh katenung ku jurig. Alah. Nyaan euy. Jurig jeung geuning sakti. Wow. Kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna bapa tingali. Nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaanana. Luar biasa euy urang. Eta ulah bapa teh. Kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui. Sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awa langit engke sarerea tepung di ditu. Dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar. Tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awa langit. Dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima. Karunya Bima ayeuna dina ema salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awa langit di ditu kumpul siap. Itu cenah nongton di ditu di. Jadi nu payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nurulung Atawa lurus. Nurulung rinit. alah sia nurus tunyung. Pantes. Dupi kaula Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna. Geura buru-buru datang kitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian. Sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya. Sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia teh mangkeluk. Siap. Ayo. Sabab Kresna teh pengaman dunya, cing aya gawe gitu. Oh, gaji we kitu. Oh, ai gawe teu. Gawe henteu. Yang busung. Oh. Nya. Siap mangga. Ayeuna kaula bade mios. Pot, dek milu ka bapa nu mana maneh? Cing. Ah, bingung ge bayi aing. Dia cing. Pengilu ka mana, Kang? Pilih hiji Di antara anu 5 ieu saha anu panggede duit? Panggedena duit. Anu rencem Kang. nu rencem meneh.
abdi marek milu teh kan rencem Karena itu susah. nah kuring mau kumat tugas di pancer we geus milu jeung kaula saya anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan hayu dit mangga salametkeun Arjuna beras bapak oke sangka teuing bapak aing Benar Kang da eta boga bapak. mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta salat Daya deui Kang. Akang bisa sholat. Geus apa? sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Sholat Geuning. ai maneh tara-tara teuing atuh Lain bener kedua teh jak. terus siap eueuh buruhna Si eta. naon heuh kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana Nah, aja itu teh mah heueuh. abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh Sok supaya kahartieun. ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau na telepon anjir cacak syariat teh nyai cager di Jakarta nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu menit. jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat Eta anjir pulsa teh zakat. tara sodaqoh tara nyieun kahadean ka batur Tara nulungan. kumaha lamun dewek daek sodaqoh daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas Eta boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Bahwa paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir
puasa di kerja tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik urang init gawe we nya Pak urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam sok atuh ampikeun itu bueuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem wae cileuk alu resep dek kana bueuk teh nah make resep Pak asa nempo potongan bebeja heula ka ma hayu cenawa sok gerak culik raja kaula tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula awas